Samen kemana si samen ya? Laila teuing sih. Mun ada kala manuk sakedeung. Mesti lujam can jebul-jebul. Di pihak-pihan motor aing. Ditinggalkeun sing anu maling. Mana di jelemana? Aing mah gawekeun ku samen ah. Mana dehan ah. Tinggalkeun wae kitu. Cebening aing di imah can nyangu. Tapi bararingung aing ah. Ditinggalkeun anu maling. Barabe aing kecarekan samen. Ih, da. Jam, Mamang, aing ka imah maneh. Kak Ima. Jam. Beda cek tetangga maneh jeung samen ka dieu. Mantak urang ka dieu nyusul maneh. Pugurang ka pihak-pihan motor mang ku si samen. Ngomongna mainar kala manuk. Geus cilujam teu jebul-jebul. Urang can nyangu jabaning di imah. Jam, kieu wehkeun wae samen mah. Mana rek nilu moal jeung urang. Nilu ka mana, Mang? Pantesan geus gaya kitu atuh. Rek nyaba. Kieu Jam, sakolot urang nya, urang teh boga dulur di gunung Jam. Dulur beunghar gitu. Ayeuna urang keur butuh duit. Urang rek pinjem duitna kitu Jam, sugan bae dibere. Ngomong Mang ah. Ba urusaneun urang. Jadi lamun teu boga urusan mah ya bisa wae milu. Enak mah urang mah bisa milu, Mang. Aing mah Jam, tadi nama rek diajak jalan-jalan ka gunung sia teh. Nya geus sarimbung mah sia teh. Aing rek mangkat besi hujan manten. Hoy nyanggeus Mang, jeung rek mangkat mah. Nya geus Jam, urang mangkat. Juk. Hati-hati ya, Mang. Heeh. Aduh, capek, goblok tukang ojek. Abang kena aing duitna teu mahi. Mani kuat diturunkeun, kita lempang ka dieu. Aduh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha Kang? Bari naroskeun Kang, babakan pinggir monyong teh teu bikenen teu. Oh, eta teh caket Kang paledinya, bari ka sahanya. Iya, bari ka dulur ka Adi. Kela Kang. Eta saha namina abdi orang babakan pinggir monyong. Namina Dadang Papua. Dadang Papua mah abdi Kang. Nu bener Kang. Ieu Kang Doyok. Oh, iya putrana Watarsi. Nya bener ieu Kang Doyok. Iya bener Dadang Papua teh. Oh, nya iya dulur Kang. Waduh, bener dulur teh ieu. Aduh, dulur. Syukur atuh ya. Jadi amprok di jalan tungtunganana mah. Cek kalau tau ge. Lamun amprok jeung dulur aya cirina. Cirina kita leungeunna. Tah ieu. Nah, bener ieu dulur asli. Asli bener. Alhamdulillah. Amprok aja ngadi ampun teh. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, Ki Adi di dieu kenaon? Iya Kang, kuring teh keur kuli ti dieu teh keur marekeun kabel. Oh, Ki Adi teh keur kuli. Iya Kang, sabenerna mah akang ka dieu teh kuring atoh. Maksudna atoh kumaha Ki Adi? Iya Kang. Urang teh kahiji kolot geus areueuh kabeh. Kaduana ayeuna keur kuli. Kebeneran akang ka dieu cik nginjem duit. Ari Ki Adi justru eta akang jauh-jauh dari itu teh ka dieu rek nginjem duit. Boro-boro jeung ieumpeuneun ka akang, justru ieu kasempatan mumpung akang ka dieu. Sabaraha we Kang? Alah moal bisa Ki Adi, ngarang ngomong mah urang geus teu boga duit 1000 acan Ki Adi. Yang geus kieu we, ayeuna mah urang ka imah Ki Adi heula lah. Moal bisa Kang. Boro-boro jeung parabaneun akang jeung kuring ripuh. Ari terus akang kumaha? Mending balik dewe Kang, di dewe nganu nambah beban lah. Mending balik dewe akang mah balik dewe. Ari Ki Adi, ari kumaha? Urang teu boga ongkos 1000 acan Ki Adi. Ya sok ka dieu akang mun nginjemkeun, engke Ki Adi dibere jeung ongkos. Wah, moal balik ieu mah Ki Adi teh. Mending kieu we Kang, tong loba teuing ngomong ka bobo sungut mending balik Kang. Bener ieu teh Ki Adi teh tega. Oh, akang ka kuring tega teh mari nginjem. Jadi akang ayeuna teh kudu balik.
geus lah, mending geus kajian balik lah. Nah, cara gitu mah, ayo balik. Aduh, gara-gara adik hidup aing jadi balangsang. Nasib. Geus saminggu teu nepi-nepi ka lembur. Duit teu boga. Baju geus di kelas kieu. Dijualan, ieu menang mulung ya. Baju ge engko sararoek kieu. Tur ka mana atuh neang duit ieu? Supaya bisa nepi ka lembur, we ka lembur. Celana geus dijual di jalan keur dahar. Amun teu kitu moal bisa dahar aing mah. Mang Doyok kemana Mang Doyoknya tuh balik-balik ke saminggu. Betaheun kitu di dulurna. Apa ku guludug? Teu balik-balik geuning jelema teh. Mang Doyok. Jam. Geuning Mang Doyok balik. Mang. Aduh, jam. Geuning kuat rangsa kitu. Mang, kumaha mimitina? Ari geuning rangsa kieu, Mang. Aduh, jam. Kunaon ari Amang? Aduh, jam. Urang nepi ka ditu teh jam. Ku adi urang teh jawana mah urang rek minjem duit jam. Adi ditu teh, adi urang teh balangsak pisan jam. Kalau rek minjem deui ka urang jam. Tung nama jam. Urang baju dijualan jam. Keur barang dahar urang di jalan jam. Celana dijual deh jam. Keur barang dahar urang deh jam. Celana ge. Ya, tadina kantong rangsel jam. Dijual rangsel ge ke urang jam. Ganti karung ke urang. Sugan weh ieu mah yeuh nya. Manggihan aqua gelas gitu jam. Menang keur itu ge sakilo jam. Oh, duitna jam. Bisa keur meuli cai jam. Terus, iya baju sareki menang di mana, Mang? Iya teh menang di sawah jam. Urut bebegig. Sakitu ge untung urang teu milu, Mang. Lamun urang milu, sarua urang ge balangsak meureunnan. Heeh, jam. Ayeuna mah kieu jam. Ku sabab urang teh nyekel duit ribu-ribu acan jam. Coba urang tulungan jam. Minjem duit ka maneh. Minjem duit. Heeh. Yeuh, Mang. Sabenerna mah urangnya nungguan Mang Doyok. Saminggu ieu teh. Sugan teh Mang Doyok hasil, urang ngerek nginjem. Terus aing ayeuna kumaha jam? Duit teu boga. Segala teu boga jam. Yeuh, mending ayeuna mah kieu, Mang. Mang Doyok nyokot baskom ka imah. Terus cicing sisi jalan. Bari kieu. Sugan wae nu mere. Ari sia jam.